Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Puji sinareng syukur urang panjatkeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Teu hilap sholawat sinareng salam urang sanggakeun ka junjunan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ka kulawargina, ka para sahabatna, oge insya Allah ka urang sadaya salaku umatna dugi ka akhir zaman. Hadirin nu kusim kuring dipika hormat, kabersihan teh mangrupakeun hiji hal anu kedah dijaga dina hirup sadinten. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak urang sorangan, sangkan dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu urang ngalaksanakeun hirup sehat ku cara anu sehat oge, sapertos ngabersihan awak, ngabersihan kuku, nyikat waos anu rutin. Nah, eta teh mangrupakeun contoh hirup sehat nu sederhana. Hadirin sadayana, kabersihan teh mangrupakeun sabagian tina iman. Lamun saupami sadinten urang sadaya tiasa ngajaga kabersihan, insya Allah awak orang oge tiasa bersih sareng jauh tina sagala kokotor di sabudara lingkungan urang. Urang sadaya kedah mika cinta kana kabersihan, sangkan hate urang oge jadi bersih. Contoh sanesna deui, lamun di lingkungan sakola nyaeta ku cara micen runtah kana tempatna, nyidu ulah di mana wae. Lamun batuk atawa bersin kudu nutupan baham, sareng ngalaksanakeun piket di sakola. Kabersihan teh rupina aya macem-macem. Aya anu disebut bersih hate, bersih jiwa, bersih raga sareng bersih rohani. Urang sadaya kedah kaasup jalma anu bersih sadayana. Kumagi kitu, mulai teh ayeuna hayu urang bersihan sagalana sareng ningkatkeun pola hirup anu sehat kanggo urang sadaya. Sakitu anu kapihatur. Hapunten simkuring sanes bade mampatahan ngojay kamari. Kumargi aya sawatawis perkawis anu hoyong didugikeun. Cakap sakitu biantara singkat di simkuring. Hatur nuhun kana perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.